Penak deui jeung Aki. Aduh. Aduh. Nyaeta geus kolot mah. Hese ngeureunkeunana. Akhirnya ngadongeng deui. Hiji waktu Aki keur ngorak kene. Keur nungguan angkot. Di hiji halte anu belah ditueun rumah sakit Raja Wali. Baheula mah kana beus kota teh meni siga kana naon wae pinuh jeung loba anu nungguanana ngantri. Beuting eta Aki keur cicing di halte nungguan beus kota sorangan, tapi teu lila aya lalaki anu ingkud-ingkudan sigana sukuna sabelah aya kanyeri. Beuting eta teh sarua jeung beuting ieu malam Jumaah jam 10:30 peuting. Cek harita mah beus kota teh nu terakhir bakal ngaliwat sabab bakal balik kapulna samemeh jam 12 peuting. Jeung pareum wae teh udud teh duh. Inget eta jelema teh nu kangen Aki ti mimiti datang. Ku Aki teh teu ditanya da Aki diuk manehna nangtung. Sakedeung ngaliuk neangan beus. Sakedeung ningali kana jam tangan. Aki teh teu boga korek api. Dek udud tuluy rek nanya. Ku Aki teh ditoel eta jelema. Punten, bilih kagungan korek api cek Aki teh. Eta jelema teu ngalieu. Kusiwel nyokot kana sakuna. Mikeun hiji jipo ka Aki. Ku Aki ditarima tapi jelema teh teu ngaliuk. Ari dicekel ku Aki jipo teh asa tiis. Tiis jang. Tiis pisan. Ieu halte teh ayana saenggeus stopan di Jalan Garuda. Beh ditueun rumah sakit Raja Wali. Geus ngahurungkeun udud. Ku Aki dibikeun deui. Ari pas dibikeun manehna ngalieu. Aki rek nganuhunkeun. Beus teh teu datang-datang malah beuki poek. Jarang angkot jeung mobil nu ngaliwat oge. Ari barang ngalieu. Brek. Eueuh beungetan jang. Eueuh beungetan. Aki nepi ka reuas. Tapi Aki lain jalma sabong, bro. Ku Aki tuluy didoaan eta jelema. Hampura cek Aki teh bisi ngaganggu. Jelema eta teu ngajawab. Ku Aki dibere Fatihah tuluy ngaleungit.
jeung jipo-jipona.